Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sawang-sawangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ke-15. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Muhyan asa-asa tapi piraku ari kudu nolak mah tungtung nagek wae dina kursi caket ibuna pamayor dihapit ku Neng Harmani. Sareret Neng Pujiati ngareret ke Muhyan dina manahna ngarasa heran rada nyiak pamenteuna geduh rasa timburu. Boa-boa ieu teh pieun Muhyan meureun kitu dina gerentos manah Neng Pujiati. Pamayor ningali arloji dina pandanganana teras nyarios karakana Kapten Radimin. Parantos cekap mangga gara ngawitan abdi wakilan. Kapten Radimin dehem teras ngadeg tina korsina lajeng nyarios. Saparantos nyanggakeun salam sareng nuhunkeun kanu semping. Lehna anjeunna kawakilan kuno kagungan bumi. Maksudna bade syukuran ka Gusti Nu Maha Suci miwah ka Rasulna. Oge nganuhunkeun kasadayana anu sami-sami parantos ngadamal kasayaan ka putrana anu parantos leungit lamina 16 taun ayeuna parantos kapendak sareng aya dina kawilujengan. Ku kituna sakali deui anjeunna sakulawargi nganuhunkeun kasadayana anu sami diangkir kana ieu riungan atanapi kasadayana anu parantos miwelas sareng mikaasih ka putrana. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci mangmaleskeun kana amal sareng jasana anu soleh ieu nu satimpal sareng kasayanana anu parantos ditibankeun ka putrana kanggo ngajelaskeun kanu sami linggih boh anu henteu acan uning ngalalakonna atanapi ka putrana anu nembe kapendak. Kusim kuring dipasrahkeun ka saderek letnan anda supados maca catetanana. Mangga saderek letnan kapayun sur Kapten Radimin ka letnan anda. Letnan anda teras ngadeg tina korsina maca catetanana ti ngawitan dugi ka dinten harita. Muhyan anu ngadengekeun kana sacariosan letnan anda katingalina teh ngan alahak olohok bae ngaran manehna nu dilalakonkeun dina eta catetan paletnan. Neng Pujiati sareng dending rum oge mes-mes ret ningali ka Muhyan ret ka pamayor teras ka ibuna dina manahna nyarios kieu. Nya bae geuningan sarupi paingan Muhyan jeung Harmani teh ngarendeng atuh da dilanceuk nya we duh meuni jiga terong di belah dua sarupa pisan bedana teh ngan pedah awewe jeung lalaki bae. Beres paleknan anda maca catetanana teras bae miwarang ka Muhyan supados munjungan. Muhyan daku nyium pandangan ramana teras ka ibuna, ku ibuna Muhyan dirangkul bari ditangisan. Maklum indung ka anak ibu pamayor nangisna teh bakat ku bingah sareng sedih.
tina parantos henteu dinyanaan tiasa pendak deui sareng putrana anu tadi nama ibuna teh ngan ukur tiasa ngira-ngira antara paeh jeung hirup ari ayeuna buktina aya keneh bari aya dina kasalametan. Ayeuna kantun ibuna suruh Kapten Radimin ka saderekna. Neng Hartati istri Mayor Suherman oge teras nyarios muji syukur kehadirat Ilahi bari ngahaturkeun salam ka Rasulullah miwah ka para sahabat sareng ka ahlina oge kanu sami miheman ka putrana malasur ibu Mayor di waktos ieu kapayun oge tetap muhyan kedah diangkan putra ku ibuna nu parantos sami miwelas anjeunna mah mung darma ngandung nyariosna bari rada dumareuda tabis manahna anu ngaraos tumampi kana kasayan sepuhna muhyan sadayana ku anjeunna ditataan hiji-hijina Neng Mintarsih, Maacah, Bi Aminah sareng Ibu Ningrum sareng sadayana bae malah kamanglehnan anda suhanda oge Ibu Mayor ngahaturkeun rebon nuhun. Saparantos Ibu Mayor ditema ku Bapa Mayor Suherman nganuhunkeun sareng nguningakeun yen anjeunna dina dinten Rebo bade ngantunkeun Bandung patali sareng dinesna dialihkeun ka Jakarta. Bumina bade dilenggihan ku Kapten Radimin sareng kaleresan muhyan oge bade sakolana di Jakarta. Oge pamayor nyarios kasadayana kangge pamengkeut tali kawargian ti dangat ieu Suwandi henteu dianggo ngaran putrana nu sateras nama ngaran putrana teh Asep Muhyan wae etang-etang tawis mimitran sareng Rama Kukutna nu jenengan Asep Muhyi salajeng nama doa pidua supados urang sadayana aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala sadayana nyarebat amin ya robbal alamin. Bada Kapten Radimin ngaos doa teras bae taruang sadayana sami bingah diselang bari cacarios mung Neng Pujiati anu katinggalina rada alum teh jalaran bade dikantunkeun ku muhyan anu bade neraskeun sakola di Jakarta. Dugi ka siang pisahan tatamu nembe marulih Neng Mintarsih mah pangpungkurna mulihna oge sonaeun ka muhyan beri cacarios bae samemehna mulih teh ka muhyan. Ulah pohonya Asep engke ari salse kudu ulin ka ibu. Mangga tangtos abdi oge nepangan sanggem muhyan ka ibuna ka Neng Mintarsih. Sabulan 2 bulan mah kolot-kolotna muhyan pajauh jeung anakna teh ngarasa henteu paruguh rasa melang jeung nineung ka anakna hese dipopohokeunana tapi ari lila-lila mah biasa deui bae da geus nyarahun ingkahna teh lain arek tambuh laku tapi nyiar ilmu keur bekelna ongkoh di dituna teh aya di sepuhna. Ayeuna Mang Darma geus kasebut jelema mampu geus boga imah pageuh tokona meujeuhna usahana lumayan malah manehna geus bisa nyangsangkeun kana sawah saeutik-eutik bae mah ieu teh kabehanana hasil usaha anakna. Lumatak Mang Darma henteu mepohokeun saban bulan oge sok ngaweselkeun keur nambah-nambah ongkos sakola ka muhyan teh nya kitu deui ka Maacah estu nganggap lanceuk teh saestuna pisan henteu nilam. Tapi aya nu bisa ditinggalkeun anak ku muhyan teh beuki lila karaosna beuki sedih rasana teh beuki prihatin. Neng Pujiati katawis pisan robihna saban dinten damelna teh numpi bae henteu pisan aya kahegaran ari pas sore sok katingali dina jandela ngahuleng ngabangbrang tineung nuju ngalong di luhur loteng nanggeuy gado dina jandela bangun jauh panindeungan alum semu mesum. Sakapeung sok katingali keur ngaos serat bari ngekeuweuk potretna muhyan celengok potret teh dicium bari ngagerendeng ngomong sorangan. Kang Muhyan, mugi-mugi anjeun sing tiasa ngahontal cita-cita sareng teu hilap ka abdi nu ngantos-ngantos siang wengi. Nong toreng dedengean kana kecap-kecap muhyan. Emot Neng, jungjunan kujaeun ati akang dunya akhirat nu sabar teh kakasih pangeran. Da akang oge moal ngantep akang janji jiwa jeung raga akang ikhlas dipake korban asal keur ngabelaan salira. Kembalilah sayang, kasihku hanya untukmu. Semenjak ditinggal pergi hatiku merasa sedih
Sora Erni Johan nu matak ngangres kana hate nu sungkawa dina radio ka kuping hawar-hawar kabawaku angin kana jandela. Natrat jentre rangkaian kata-katana nambahan sedih prihatina manah Neng Pujiati henteu karaoseun cisocana murubut masehan damisna anjeunna nyuuh bari nyegruk nangis nangkod dina jandela. Lilis, kunaon make cerik? Sabar bae Nung, muhyan mah ulah dipikiran. Manehna keur nyiar ilmu, keur sakola, ngarah jadi jalma pinter jeung budiman. Anggur doakeun supaya hasil maksudna. Ibuna ngupahan ka putrana nu keur nangis. Neng Pujiati henteu terangeun yen ibuna ti tadi nyerangkeun ka anjeunna. Kumaha ibu, bade henteu sedih atuh abdi teh. Ibu oge apan nguping kasauran apa tadi wengi. Saurna teh 2 bulan deui abdi kaluar ti sakola. Keur naon maka diteruskeun? Awewe mah tepi ka SMA oge sakola teh geus cekap. Anggur gara diajar ngurus rumah tangga. Ku apa geus ditampa panglamarna sumirna. Ngan kari nunggu tamat bae sakola. Kitu cenah wengi teh sur Neng Pujiati ka ibuna. Ibuna ngahula nguping cariosan putrana kitu teh da saleresna atuh anjeunna oge ngupingeun cariosan rakana yen keukeuh maksadna palayeun ngarangkapkeun putrana ka sumirna. Tapi lami-lami mah liren nangisna putrana teh bakat ku ibuna diwurukan bari diupahan doge ka wengi pisan. Ibuna sareng putranya rariosna nembe tiasa karulem. Henteu karaos mungguh ku manusa pamiarsa sanaos wegah sareng seunggah nyang hareupanana. Waktu anu robah nyarelek henteu karasa geus sataun lilana muhyan ayana di Jakarta. Neng Pujiati geus lulus sakolana ti SMA na geus kaluar. Di bumina Neng Pujiati haneuteun seueur anu babantu ngahaja di uleman geus buru-buru surat ondangan. Raden Raharja bade kagungan hajat anu rongkah maksad nikahkeun putrana Neng Lilis Sri Pujiati ka Raden Sumirna. Dinten Jumaah bade seserahanana baris datang napi panganteneun lalaki, poe Sabtuna baris dirapalan, poe Minggu hajatna sareng pestana ti malam Minggu dugi ka malam Minggu deui. Rupi-rupi tatabahan bade diayakeun dianggo nyukakeun panganten sareng para tamu. Wayang reog band sareng seueur deui rupana dugi ka film-film oge diayakeun. Neng Pujiati pipanganteneun istri tetediheun kana gumbira bade ditikahkeun teh. Siang wengi damelna ngan nangis bae. Socana tos carindul raraina sepa balas kirang kulem siangna henteu kersaeun barang tuang. Tos saminggu anjeunna puasa mun wengi damelna munajat neneda kanu kawasa. Salirana mani parantos begang. Panganggona sareng salirana oge henteu patos ngurus. Katingalina estu ngusut pisan. Ngungun bangun alum estu pikahawatoseun pisan. Socana barintit balas nangis. Dina dinten Jumaahna di payunan bumina Raden Raharja seueur mobil sedan anu harerang turus sarae ngajajar liren lalebat ka pakarangan. Nu tarumpakna tarurun nu geulis sareng nu kasep gara rinding nya kitu deui nu sepuh istrina pamegetna oge sami-sami panganggona harurung harerang. Sanes jalmi jore-jore estu tamuna teh menak-menak sareng sudagar-sudagara bae. Nyaranak anggeyan barang rupi-rupi seserahan maksad nyerenkeun pipanganteneun pamegat ka pimertuaeunana. Nu nampi tamu cucih sor-sorna pamasangan rencang ngaleueut sareng caina kana meja anu korsina parantos pinuh diarange caraliku para tatamu. Estuning nambihan ramena di bumi Raden Raharja waktos harita. Pengeras suara parantos dipasang ku ahlina nu ngahaja kengeng manggil kanggo nyarios ti pihak tamu anu bade masrahkeun sareng ti pihak pribumi anu baris nampina. Nu araya di dinya geus jarempe protokol geus mere isyarat supaya tamu kapayun nyarios dina corong pengeras suara kangge masrahkeun ka pihak pribumi. Beres anu nyerenkeun disambut ku pihak pribumi itu ieu sami-sami saruka bingah tapi panganten awewe mah henteu kaluar mimpi bae di kamar loteng ngonci anjeun di lebat kamar.
Para tamu geus marulih geus ngantunkeun pribumi mobilna di pakarangan geus henteu araya ngan kari hiji dua kagungan pribumi sareng kagungan tamu nu babantu wargina nu kagungan bumi. Henteu lami antawisna tina budalna para tatamu dipayun gerung sura mobil anu liren dipayuneun bumina Raden Raharja. Jelema-jelema nu araya di dinya kabeh pada narempok ka hareup harayangeun nyaho mobil saha deui nu datang teh. Tapi nu narempok teh ting raringeuh bari kacida karageteunana sabab mobil teh lain sedan nu eureun di hareupeun gedongna Raden Raharja teh, tapi truk nu pinuh ku angkatan polisi nu samakta pakarangna cung jelang arasup ka pakarangan terus ka jero gedong. Saayana lalaki nu araya di dinya kabeh digiring supaya naraek kana luhur truk nya kitu deui panganten lalaki jeung Raden Raharjana oge diangkut. Ditinggalkeun teh awewe wungkul bari karageteun teh pada arolohok bae silih reret jeung pada batur henteu ngartieun pangna kajadian kitu. Tapi henteu lila geus jol deui truk teh datang deui nurunkeun sawarehna jelema-jelema anu tadi diangkut dipulangkeun kana urutna. Alat-alat negara namah kabeh arabus ngagaradah gedongna Raden Raharja sanggeusna menta idin ka istri Raden Raharja ka Ibu Ningrum. Sakabeh lomari diparentah dibuka, meja-meja tulis diangkat sagala surat-suratna anu pentingna kabeh dibawa kana mobil serta loba barang tina anggeyan panganten oge anu dibawa ku polisi. Isukna dina surat-surat kabar aya berita nu ngagetkeun ka sakur anu maca tinu berwajib geus nerangkeun kugiatna jeung rapihna panalung tikan ti pihak kepolisian geus ditangkap sababaraha urang penjahat kaliber besar tipe internasional nu ngacaukeun ekonomi negara penyelundupan jeung penggarongan di sababaraha tempat anu memang geus jadi inceran anu berwajib. Barang-barang bukti jeung dokumen-dokumen anu parenting geus aya di tangan anu berwajib. Di gedongna Raden Raharja anu tadina rame arek hajat jadi rehe simpe henteu aya nu ngulampreng lian ti Den Ningrum sareng putrana anu aralum ngaruyung manahna henteu ngartoseun lumeh Raden Raharja ditangkap ku polisi. Genap bulan ti waktu harita Raden Raharja mulih di kabumina anjeunna parantos bebas tina tahanan sadatangna ka bumi anjeunna nangis nerangkeun ka istrina tina perkara yen anjeunna geus katipu ku sumirna jeung komplotanana perusahaanana geus dikawasakeun ka sumirna kalawan disahkeun ka notaris. Anjeunna kaolo ku caritaan ku barang jeung rupa duit pangbibita sumirna nu ieu barang jeung duit teh kabeh oge benang teu jujur lain benangna pribadi hasil tina penyelundupan jeung barang-barang gelap wungkul. Antuk nama kabeh oge disita malah kagunganana pisan oge kalibet jadi kasebut pangabogana sumirna kabehanana jadi milik pamarentah. Kejadian kieu teh henteu aya sanes lian ti ku kasarakahan anjeunna palai ngarawu ku siku geus beunghar palai leuwih beunghar nafsuna henteu aya kawaregan akhirna mah ditipu batur oge henteu karasa nepi ka norek nyilakakeun oge disangka arek nguntungkeun. Sadayana geus pindah ti eta gedong pindah ka bumi mertuana da eta gedong oge geus dioper alih milik perusahaan nu di kawasaan hakna ku sumirna teh atuh eta oge milu kasita. Ti waktu harita Raden Raharja ngarawas lara sareng wirang ku polahna ku anjeun emutanana henteu weleh kaganggu. Carang pisan liar ti bumi raraosanana seueur anu ngera-ngera asa seueur anu ngahina. Sakalieun aya wargina anu naros oge naon sababna pangkajantenan dugi ka kitu anjeunna sok ngaraos isin rasa tara ngawalar anu salaresna ngan saukur parantos nasib bae panginten tapi ari kana manah nama henteu boleh gegebegan bae sareng emut kana hartana anu parantos henteu aya janten korban kasarakahanana. Kujalaran emutanana henteu tentrem akhirna mah brak bae teu damang artos sareng barang-barang sesana di anggota tama teu damangna ngareunggeuy pisan henteu keur damang
Berak deui manahna henteu kaup kasuat kaseuit-seuit henteu sirikna ka saban rumah sakit saban dokter anu sohor didongkapan tapi bubuhan panyawat dikukut ku manahna ku anjeun panyawat henteu aya ngiranganana nya saterasna mah anjeunna ngalih ti Bandungna ka tempat anu rada tiis ngalihna ka Bogor di dituna ngadon lalandong ngahaja ngagaleuh bumi lulumayanan di kampung di sisi kota. Mungguhing manusia serang sakur anu kumelip di alam dunia boh anu senang boh anu susah menak atawana cacah boh anu beunghar boh anu miskin henteu bisa nolak jeung ngahayang-hayang kana kadar jeung papasten lakon hirupna nu dikersakeun ku kersana nu maha kawasa saperti Raden Raharja nu tadina berat beunghar turta jalmi sehat belejag ayeuna geus aya 8 tauna jadi jalmi nungan kasebut jalmi biasa bari ririwit loba panyakit sanes bae anjeunna malah saputra garwana oge ngiring tunggara. Tapi sabalikna Muhyan anu tadina mah anak hiji bujang babu di gedongna Raden Raharja anu hina turu papa cuk pandangan manusia nu kurang nyaho ka Gustina mah ayeuna manehna geus jadi hiji dokter geus panggih jeung ibu ramana anu asli Bapak Mayor Suherman jeung ibuna Neng Haratati malah ayeuna mah ramana geus naik deui pangkatna jadi letnan kolonel manusia mah moal nyangka baris kituna teh tapi mungguh di Allah mah henteu hemengeun sagala rupa oge ku pangeran mah moal burung tiasa jeung jadi bae. Saprak lulus sakolana serta geus menang gelar dokter Muhyan mindeng pulang anting ka Bandung nepungan kolot-kolotna ka Mang Darma di Aminah jeung Ma Acah malah kasoreang oge kungsi ka Asep Muhyi sedang ka Ibu Mintarsih terus ka Majalaya ka baraya-baraya tininina. Kabumina Raden Raharja oge ngahaja nyimpang ngalongok Neng Pujiati tapi henteu aya henteu kungsi pendak da gedongna ayeuna mah geus dieusian ku urang Tionghoa nanyakeun ka ditu ka dieu henteu aya nu terangeun ka mana pindahna. Dokter Muhyan dinasna di rumah sakit negara sok dinas di sanatorium Bogor malah matuhna oge di Bogor di bumina sok buka praktek umum bukana ti pukul 4 nepi ka pukul 6 sore. Dina hiji sore beres tina praktekna pasien anu perlu dipariksa geus beak kantorna geus ditutup. Dokter Muhyan maksa narek istirahat kabujang bel telepon di bumina ka kuping disada. Kring kring kring. Dokter Muhyan ngajengkat ngangkat kop telepona bari ngawalar. Halo? Iya betul. Di sini rumah Dokter Muhyan? Ya. Baik, saya akan perlukan datang. Ya, terima kasih kembali. Dokter nyimpen deui kop telepona kana tempatna deui. Dokter Muhyan anu kakara arek istirahat dangdan deui ngajingjing tasna bari ngilikan catetan alamatna pasien anu tadi nelpon bari ningali kana erlogina. Gerung sora mobil Dokter Muhyan disetatara kaluar tina garasina terus maju ka jalan gede nyemprung ngajugjug imahna pasien nu perlu dipariksa. Gelasar mobil majuna laun deket kana hiji gang nu tadi dicatat dina buku catatan Dokter Muhyan. Dina sisi gang ka tembong kasorot ku lampu mobilna hiji awewe ngajanteng mapagkeun maklum dokter di mana keur dinas tara ieu nitenan rupana jelema nu menta tulung ngan ukur bae ngarandag bari nanya. Barangkali tahu rumah kakara oge sakitu nyariosna Dokter Muhyan kaburu nempas manten eta awewe nu megah teh. Oh, dokter, saya menjemput. Mari saya antarkan. Dokter Muhyan ngeclik nuturkeun eta awewe pandeurieunana. Reg eta awewe teh eureun hareupeun hiji imah biasa ngan ukur di pelester bari muka panto mere jalan ka dokter supaya lebat. Di eta imah parabotna sederhana pisan di tengah imah sisi bilik aya dipan make kasur dipake ngagoler kudu gering di sisina hiji istri tengah tubuh keur nungguan. Dokter Muhyan muka tasna nyandak parabot kangge mariksana taliti pisan tret nulis dina buku resepna kop kana alat suntikan jelas
Jelas eta nu gering teh disuntik 2 kali. Dina bujurna kenca katuhu. Sok mikeun surat resep ka istri nu nungguan bari nyarios. Ini resep, besok harus dibeli obatnya di apotek. Dan ini pel harus diberikan sekarang untuk mengurangi rasa sakitnya. Lusa saya akan datang buat memeriksa lagi. Nah, saya permisi akan pulang. Sur dokter Muhyan ke istri nungguan anu gering. Berapa saya harus bayar dokter? Sur eta istri ka dokter Muhyan. Biar saja nanti, tak usah sekarang. Dokter Muhyan nolak ka istri nu naroskeun ongkosna mariksa. Nah, semoga saja penyakitnya cepat sembuh. Saya permisi. Dokter Muhyan keluar dari eta iman dituturkeun ku awewe anu tadi megat. Waktu tadi dokter mariksa mah manehna henteu deket tapi noong ti panto dapur. Dokter lempang dan terarat-teraret ngungkuk baik nuju kana mobilna. Tapi arek muka pantok mobil mah eta dokter teh malik ka awewe nu harita nyarios. Terima kasih dokter. Kembali sur dokter teh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Eta dokter teras bae nyata mobilna, mobil maju. Sanggeus dioper persenelangna ninggalkeun eta tempat ngajugjug bumina. Henteu lila dokter geus tepi ka bumina, mobilna geus aya deui di garasina. Anjeunna parantos cucul-cucul panganggo, parantos babersih panangan sareng gentos ku panganggo paranti kulem. Ti mana dia tehmu? Surma acah nu ayeuna mah geus jadi ibu dokter dihajadi teh ku dokter Muhyan ka Bandung. Ti anu manggil Bu, dokter Muhyan nyebatna teh ibu ka ma acah teh ayeuna mah malah ma acah teh ayeuna salirana katingali segera pisan reraina nu ruksak pinuh ku kokoloteun teh leungit limit deui ka tembongna jiga anu balik di ngangoraan da puguh geus heubel henteu papanasan jeung henteu buburuhun katambah dilandongan ku nu jadi putrana. Saha anu gering teh? Harja cenah jedanganna mah. Itu ibu geus nyadiakeun dahareun meunang ngahaja haraneut keneh. Dokter Muhyan ngalih kana meja makan tuang sareng ibuna. Beres tuang teras ngalih deui calikna ka tengah bumi. Bu, henteu aya serat nu dongkap ti pos? Teu aya, na kitu ngarap-ngarap surat ti saha? Ih, nyaeta abdi teh pasang iklan dina serat kabar ditujukeun ka Raden Raharja sakulawarga. Hoyong terang di mana ayana, malih kasadayana anu kenaleun ka anjeunna supaya masihan alamat di mana ayana abdi hoyong nepangan. Ibu oge nguping deui dina radio asana eta oge Muhyan merenya deui anu menta diberitakeun teh. Eta oge sumuhun ti abdi. Ah, ibu mah arek ngalempengkeun cangkengmu. Asa rarengkeng kieu awak teh ari geus kolot mah geuning. Mangga bae geura leleson atuh. Capek teuing panginten siangna. Ibuna Muhyan teras bae angkat ka kamarna bade kulem. Dokter Muhyan jongjon bae calik dina kursi emuteunana ngalayang milarian neng Pujiati. Dina lebet manah namah nyarios. Di mana atuh ayana teh? Geus kawin kitu. Dibawa ku salakina. Jadi kasumirnana kitu kawinna. Rupi-rupi pertanyaan kana manah dokter Muhyan. Ah, bet eueuh nu mere jawaban saurang oge teu puguh. Bari terasna mah leus bae ka kamar dug bae kulem. Tapi henteu tiasa ujug-ujug reup kulemna teh sanaos dokter oge ari manahna seueur emutan mah cus-cos ka ditu ka dieu. Dokter Muhyan kekeh cacarios dina manahna emuteun kanu tadi nu megat basa dipanggil tea. Saha ari eta? Bet asa-asa kenal tapi da di samping jeung di kabaya. Leutik eta mah dedaganana. Ari Pujiati mah rada pendekan saeutik. Bayuh-yuh ngararesi. Ari nu tadi mah rada-rada begang jeung rada aya umur. Tapi ari sorana bet asa sarua pisan, halimpuna leuleuina. Ah, engke mah rek diajak ngomong Sunda, ngarah aya lentongna. Ari ngomong Sunda mah bet asa dedengeun. Ari eta awewe anu kolot bet sarupa deui jeung ibuna. Ah, meureun dedeleuan jeung rarasaan bae nu keur loba kainget ieu mah.
Wengi pisan nembe dokter Muhyan nembe tiasa kulem. Sanes bae dokter Muhyan anu henteu tengtremanahna teh, tapi di imah anu tadi didongkapan oge ku dokter Muhyan sami bae pada henteu tentrem seueur nu dipiemot. Samulihna dokter Muhyan awewe anu tadi teh teras calik dina kursi panjang dideketkeun ka anu gering, diukna ngarendeng jeung indungna. Nu geringna oge sanggeus disuntik jeung ngadaharpel mah henteu pati haharregungan teuing katingalina rerep jeung bisaeun sare. Lilis, ari ibu ka dokter teh bet asa-asa ningali Muhyan, ningali rupina teh. Saha jenenganana eta dokter teh, Lis? Jenenganana mah Dokter M. Suherman, ningali dina bor di bumina mah sur eta istri nu disebat Lilis ku ibuna. Ari dia teh indit ka ditu sorangan atawa nitahan manggilna. Nembut telepon ti babah nu kagungan pabrik roti, kalarasan masihkeun ditambutan teh, sareng bager deui nyonyana masihan kue sareng roti sagala. Itu ku abdi disimpen dina bupet, bari ngojengkang angkat nyandak roti sareng kue nyariosna kitu ka ibuna teh. Ieu Bu, bilih bade dituang kenge ngabakar bieu. Hanet keneh rotina oge. Nya wae hanet keneh, pek atuh geura dahar, ibu mah ngasaan wae saeutik. Apa sugan kersaeun nuang kue marina mah? Iraha bisa ka dieu deui cenah, Lis? Rupina mah dinten pageto, sur dokter bade diparios deui. Landongna oge rupina mung dipasihan 2 dinteneun. Tadi teh ku ibu ditaroskeun ongkos mariksana, tapi keun bae cenah ongkosna mah engke deui, tapi teu acan mayar atuh. Dan teu ditampi ku ibu diasongkeun oge artosna. Sawios atuh, da sanes lepat urang ari henteu ditampi mah. Ari Lilis geus ngirim surat ka Muhyan urang pindah ka dieu teh. Isin Bu, ku abdi teh henteu diwartosan, malah serat-serat oge ti anjeunna mah murudul. Waktos di Bandung oge seueur anu henteu diwalaran, sapalih deui mah seueur anu ditulisan kembali pada si pengirim. Sudah pindah alamat bae, suruh putrana ka ibuna. Ih, ari Lilis sok harianeun karunya atuh jeung naha make era sagala, da urang mah henteu boga dosa. Ning Pujiati nu diajak nyarios ku ibuna henteu tiasa ngawalar deui, kalah ka nangis di socana murubut manahna asa kaseuit-seuit emuteun ka Muhyan. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.